Begitu. Hai guys, aing keur penting tos casting jeung si Kori. Casting jadi artis. Ieu mah geus pasti emas aing reuceum deui wae, koleksi aing loba pokona mah. Duit nambah deui loba. Tuh, secara kan jadi artis bayarannya mahal, apalagi film horor. Ieu aya nu nempo si Iqbal teu. Aing arek minta diajaran soal acting, soal naon pokona urang mah kasih Iqbal mah. Minta diajar si Iqbal jenteng gitu-gitu oge pinter tina actingna, kabeh-kabehna manehna bisa. Jadi aing mah rek minta diajaran manehna we deuh. Iraha tuh kapan si Iqbal aing hayang bubur kapanggi ieu. Geus hayang bubur shooting aing teh. Daripada di imah ke SY bosen mending di dieu. Bari ngadengkeun bari nyanyi. Indung-indung kepala lindung, ibu mengandung ditusuk bapak. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapakmu yang punya burung. Burung-burung di dalam selempak, telurnya 2 kepalanya botak. Jangan kau siksa, jangan kau tembak, biar begitu bisa bikin anak. Hai guys, itu geuning jelema jore aya di ditu. Beungeut tadi rambetukan geuning aing rek kadinya heula. Aisyah jore tadi nyanyi naon beungeut di rambetukan. Ini asa ngadeng, karek ngadenge aing lagu eta. Lagian ini kalau kapoe hanya wae urusan budak ngora. Ih, dasar si andog buruk. Atuh kajenteng emang kunaon aing teh hayang nyanyi lagu eta. Ngomong-ngomong ka dia naik naon neangan urang ngaganggu wae jelema kesenang-senang oge tuh. Ih, aing arep jadi artis, aing minta dipangajarankeun lagu, latihankeun kayak ku aing dibere poe 4 juta. Ya lo ini modelan ke jadi artis. Ya Allah, sia sutradara ge ka aing geus ngomong wae. Atuh bentukan aya kok jambu buruk. Kieu cenah ge ngomongna eta cemining, bagus suaranya. Cek manehna kitu. Ya, aing sih DP setengah miliar. Emang ngomong-ngomong jadi penyanyi apa jadi pemain film? Arek dua-duana. Sina loba duitna aing. Geus loba di imah nambah loba. Ieu ge loba. Maksudna bentukna kos kieu laku atuh jadi artis. Atuh kacida mangkan kitu ge meureun aing di ditu beungeutna paling kos Luna Maya. Jelema sesa kelong. Sesakolong oge bujurna doang ai beungeutna mah kos Luna Maya. Geus kieu deui ulah seserian wae. Aing mah bener-bener ieu arek serius aing, arek minta pangajarankeun acting. Emang filmna film naon sih ceu hayang nyaho urang? Film horor. Lain film ajab gitu. Astagfirullahaladzim, jelema geus kieu rek dietaeun ajab. Judul filmna ajab. Beranak dalam WC. Itu judul filmnya beranak dalam WC. Ih sia mah meniku kitu ka urang nu geulis teh. Ih sia. Lain eta kitu produserna di mana emang eta bisa nyaho ka Ece? Ece emang jadi artis gampang apa hese? Produser ayeuna mah milihna nu geulis. Cek saha gampang-gampang wae aing mah eta si Kori babaturanana sutradara, produser naon. Ih jeung sosialita kitu eta si Kori. Heeh ngarti urang ge. Atuh nu bentukeun geus kieu. Geulis aing mah geulis tuh. Ih aing mah puguh makan kitu ge sutradarana resepeun ka beungeut aing. Bentukan lagi kos nangka buruk. Ulah sok kitu beungeut di rambetukan sia mah. Geus di rambetukan geus kitu kos endog buruk wae sia. Ahina-ahina ka aing. Aing mah panggeulisna. Atuh urang bingung. Rek jadi artis naon? Tuh eta geus aku aing di bejaan film Kadang horor. kadaluarsa. Film horor. Geus ya serius. Hayu kurang pokona aing pangajarankeun acting. Kurang diajarkeun kayak ku aing diberena sampai 4 juta. Kurang diajarkeun acting kadang. Bener. Kadang orang serius lah kadang kurang diajarkeun actingnya.
Siapa serius naon atuh ngajaran aing. Heueuh. Pas di kuliah kok aing. Tapi bener kuliah nya. Awas eta di kuliah. Itu dia leungeunna dia minjem. Ieu. Yang disebut saha? Yang disebut saha? Luna. Oke. Luna. Kayak nyautnya lamun urang ngomongnya. Neng Luna, Naon abang? setelah abang pikir-pikir mateng-mateng sampai kegosongan, kita putus aja ya. Abang udah nggak mau. Abang udah nggak kuat. Mulut neng bocomber. Aing teh hayang ka sia tutung sia kok sama kabelem. Pikiran betukan. Terus jangan batu gablek. Terus aing mangahina we ka sia eta mah. Sudah mabuk minuman, ditambah lagi judi, masih saja Kang Mas terjoda bencong kembang. Asudi kita sudi. Hai guys, ieu karak dibelikeun ieu ku salaki aing. Keur kamari teh poho kacidaneun kuncinya, duitna poho rek ieu teh. Geus dibelikeun manten ku salaki. Bener-bener salakinya. Meuni nyahueun kebutuhan aing. Yo itu geuning si minyaknya. Sugan gelo nya ku aing dikeun kamari carekan. Aing arek mentah hampura aing makasih minyak. Bisikuna naon eta budak gara-gara aing. Gara-gara data deui aing kudu nurijakeun manehna teh nyaho manehna teu berbuat kos kitu. Ya Allah hampura aing teh hampura. Kenaon sia dasar jelema susah tetep we susahnya atuh rek meulina naon ge meureun teu bogana naon aing jelema susah mah nya deuh aing ngomong-ngomong arek ngomong sesuatu ka sia ngomong naon kitu aing arek minta hampura gara-gara eta data cenah ku aing dipake teater ku sia dipake teater nyata malaina sian make eta tetangga sabelah hampuranya aing dihampura ku urang emang mah saha kitu nu make eta tetangga sabelah Oyo anu sok manggulan pasir mangkana jadi jelema mah nanya heula baik-baik ulah ngambek wae pan aing teh nyaho lamun manehna anu make ternyata data aing dipake ku manehna susah jeung susah hararese nya masih mana kitu wae ngomongna ka jelema susah mangahina hungkul kumaha deui atuh aing cungutna kos ieu emang nage da resep aing mah ngahina jelema teh boga aing mah sieun jembang emok ning jembang naon oge aing mah embung sieun teu kabayar atuh kumaha deui nya hampura we nya bisi aya kasalahan gitu naon geus minta dihampura we dihampura-kurangnya keke deui mah ulah ka kitu nya moal aing mah moal aing moal kitu-kitu tapi aing ngarek ngahina terus ayeuna mah sian ya arek nginjem ka sasaha oge terserah sia arek abang emok ke arek ka debt collector ke yang penting mah ulah make data aing maka data sia sorangan pasti macam mampu hararese aing karinya ka sia kumaha deui atuh sungut aing mah emang kieu sok resep ngahina aing mah embung nginjem meunana naon enggak embung sieun teu kabayar karunya ka salaki aing gawena kitu puguh-puguh mendingan oge nginjem jeung teuing eta data sorangan ieu lain nu aing geus atuh aya kitu mah aing ngarek balik ngitungan duit ulah ngalamun wae sia mungkin jadi gelo we gara-gara aing nyarekan sia geus nya balik kali itu balik dah tuhan duit aing bodoh